Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat kitab Iqna dina channel YouTube Abuna Pisah. Wasudanuha sareng ari pasunatanana itu salat, ai salat ditegesna salat mutlakon kalawan mutlak. Ba'da dukhuli dina sabadana asupiha dina itu salat. Eta abadun pirang-pirang sunat abad wa hayatun sareng pirang-pirang sunat hayat. Pa abaduha mangka ari sunat abadna itu salat eta samaniyatun aya 8. Al madkuru ari anu dicaritakeun minha tina itu samaniyah huna di dieu eta sayani 2 perkara. Al awalu ari anu kahijina eta at-tasahudul awalu tasahud awal kulluhu tegesna sakabehna itu tasahud awal au ba'duhu atawa sapalihna itu tasahud awal wasani sareng ari anu kadua na eta al kunutu kunut fisaniyati subhi dina rakaat kadua dina salat subuh. Kulluhu tegesna sakabehna itu kunut au ba'duhu atawa sapalihna itu kunut. Wa mahalul iktisori sareng ari tempatna ngawungkulkeun ala subhi kana salat subuh membaqiyatis sholawatil khomsi tina sasesana pirang-pirang salat anu 5 eta fi halil amni tetep dina tingkah aman. Fa inna zala mangkalamun turun bil muslimina kajalma anu Islam kabeh naon nazilatun balai ustuhibba mangka disunatkeun itu kunut fisa iris sholawati dina sakakarina pirang-pirang salat walakin laisa sareng tatapina sanes naon hada ieu kunut eta minal abadi tetep tina sunat abad wa huwa sareng ari itu kunut eta Allahumma lapad Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yaqdi alaika wa innahu la yadillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarok tarobbana wa ta'alait lil itba'i karena turut kana pada melan Kangjeng Nabi. Wa kada sarengnya kitu fisaniyati subhi fi atidali rokaatil witri dina i'tidar rokaat salat sunat witir fi jami'in nispisani dina sakabehna satengah anu kadua min Ramadana anu tetep tina bulan Ramadan sawaun sarua bae usoli naha salat ieu jalma at-tarawih kana salat tarawih amla atawa henteu wa huwa sareng ari itu witir eta ka kunuti subhi tetep sapertikeun kunut dina salat subuh fi al-fadihi dina pirang-pirang lapadna itu witir wajab rihi sareng ditambalanana itu witir bisujudi kusujud wa yusanu sareng disunatkeun lil munfaridi pikeun jalma anu salat sorangan wali imami qaumi mahsurina sareng pikeun imamna kaum anu diitung-itung kabeh rodu anu ridho itu kaum bitatwili kana ngalilakeun naon aya kula maca itu kulun ba'dahu dina sabadana itu kunut kunuta Umar radhiyallahu ta'ala anhu kana kunutna Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa sareng ari itu kunut eta Allahumma inna nasta'inuka Allahumma nun Gusti Allah inna sa'nyana abdi eta nasta'inu nyuhunkeun pitulung abdi sadaya ka Gusti wa nastaghfiru sareng nyuhunkeun hampura abdi sadaya ka Gusti wa nastahdi
wa nastahdi sareng nyuhunkeun pituduh abdi sadaya ka Gusti, wa natubu sareng tobat abdi ilaika ka Gusti, wa nu'minu sareng iman abdi sadaya bika ka Gusti, wa natawakkalu sareng tawakal abdi sadaya alaika ka Gusti, wa nusani sareng ngalem abdi sadaya alaika ka Gusti al khairo kana alus, kullahu tegesna sakabehna itu khair, naskuru syukuran abdi sadaya ka Gusti, wala nakfuru sareng henteu ngupuran abdi sadaya ka Gusti, wa nakhla'u sareng nyabut abdi sadaya, wa natruku sareng ninggalkeun abdi sadaya man ka jalma yafzaru anu lacut ieu man ka Gusti. Allahumma nun Gusti Allah iya ka Gusti hungkul na'budu ibadah abdi sadaya, walaka sareng ka Gusti hungkul nusolli salat abdi sadaya, wa nasjudu sareng sujud abdi sadaya, wa ilaika sareng ka Gusti hungkul nas'i ngalakonan ibadah abdi sadaya, wa nahfadu sareng gagancangan abdi sadaya, narju ngarep-ngarep abdi sadaya rahmataka kana rahmat Gusti, wa nahsya sareng sieun abdi sadaya adabaka kana siksa Gusti, inna adabaka kana sanyana siksa Gusti al juda anu hak itu adab, bil kufari ka pirang-pirang anu kupur eta mulhikun anu dikenakeun. Allahumma nun Gusti Allah adib muga nyiksa Gusti al kafarota ka pirang-pirang anu kupur ahlal kitabi tegesna ka ahli kitab, alladzina tegesna jalma-jalma yasudduna anu nyegah ieu ladina ansabilika tina jalan Gusti, wa yukadzibuna sareng ngabohongkeun itu ladina risalaka kana pirang-pirang risalah Gusti, wa yuqatiluna sareng anu ngabunuh itu ladina aulia aka ka pirang-pirang nabi Gusti. Allahumma nun Gusti Allah ighfir muga ngahampura Gusti lil mukminina ka jalma anu iman kabeh, wal mukminat wal muslimina wal muslimat, wa aslih sareng muga ngaluluskeun Gusti data baena hum kanu ngabogaan papaseaan antara itu mukminin sareng mukminat, wa mawasilatihim sareng silih tepunganana itu mukminin sareng mukminat, wa alif sareng muga ngarukunkeun Gusti baena kulubihim antara pirang-pirang hatena itu mukminin sareng mukminat, wa jema' sareng muga ngumpulkeun Gusti pi kulubihim dina pirang-pirang hatena itu mukminin sareng mukminat al imana kana iman, wal hikmata sareng kana hikmah, wasabit sareng muga netepkeun Gusti hum ka itu mukminin sareng mukminat ala millati rasulika kana agama utusan Gusti, wa auzi sareng muga ngabagikeun Gusti hum ka itu mukminin sareng mukminat ayyufu kana nyumponan itu mukminin sareng mukminat bi ahdika kana janji Gusti alladzi anu ahadta anu ngajangjikeun Gusti hum ka itu mukminin sareng mukminat alaihi kana itu ahdi, wansur sareng muga nulungan Gusti hum ka itu mukminin sareng mukminat ala aduwika kana ngelehkeun musuh Gusti, wa aduwihim sareng ngelehkeun kana musuhna itu mukminin mukminat ilahil haqi hei pangeran anu hak, waja'al sareng muga ngajadikeun Gustina ka abdi sadaya minhum ti itu mukminin sareng mukminat, wa huwa sareng ari ieu doa eta masyhurun anu dimasyhurkeun, wa qadakartu sareng nyatan nyaritakeun kami hukana itu doa fisar hitan bihi dina sarah kitab tanbih, wa ghairihi sareng salianti itu tanbih.
wal ba'du sareng kana sapalihna as-salisu ari anu katiluna eta al kunutu kunut li tasyahudil awali pikeun tasyahud awal wal muradu sareng ari anu dimaksud bi tasyahudil awali ku tasyahud awal eta al-labdu lapad al wajibu anu wajib itu lapad fi tasyahudil akhiri dina tasyahud akhir dunama bari sahandapeunana perkara huwa ari itu ma fihi dina itu ma eta sunnatun sunat warobi'u sareng ari anu kaopatna eta al qiyamu ngadeg lil kunuti karena kunut ar-rotibi anu kalaku itu kunut wal khomisu sareng ari anu kalima na eta as-sholatu maca sholawat ala nabi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da tasahudil awali dina sabada tasahud awal as-sadisu ari anu kagenepna eta as-sholatu maca sholawat ala nabi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'dal kunuti dina sabada kunut wasabi'u sareng ari anu katujuhna eta as-sholatu maca sholawat alal ali ka keluargana Kangjeng Nabi ba'dal kunuti dina sabada kunut wasaminu sareng ari anu kadalapana eta as-sholatu maca sholawat alal ali ka keluargana Kangjeng Nabi ba'da tasyahudil akhiri dina sabada tasyahud akhir wa doharo sareng jelas naon annal qu'uda kana sanyana calik li sholati pikeun maca sholawat ala nabi ka Kangjeng Nabi ba'da tasahudil awali dina sabada tasahud awal wali sholati sareng pikeun maca sholawat alal ali ka keluargana Kangjeng Nabi ba'dal akhiri dina sabada tasahud akhir eta kal kuudi tetep sapertikeun calik lil awali pikeun tasahud awal wa annal qiyama sareng karena sanya wa annal qiyama sareng sanyana ngadeg lahuma pikeun itu as-sholatu ala nabi sareng as-sholatu alal ali ba'dal kunuti dina sabada kunut eta kal qiyami tetep sapertikeun ngadeg lahu pikeun itu kunut patazidu tuluy tambah naon al abadu sunat abad bidalika ku itu qiyamu lahuma wasumiat sareng dingarana naon hadihis sunanu ieu pirang-pirang pasunatan abadon ku ngaran sunat abad likur biha karena deketna itu hadihis sunan bil jabri ku ditambalan bisujudi ku sujud minal abadi tina pirang-pirang sunat abad al hakikiyati anu bangsa hakiki itu abad ail arkani tegesna pirang-pirang rukun wa kharaja sareng kaluar biha ku itu abad naon baqiyatus sunani sasesana pirang-pirang pasunatan kaadakarin sapertikeun pirang-pirang zikir kaadakarir ruku'i sapertikeun pirang-pirang zikir dina ruku was sujudi sareng dina sujud fala yujbaru mangka ulah ditambalan naon tarkuha ninggalkeunana itu sunan bisujudi ku sujud sahwi wala tusanu sareng teu disunatkeun naon as-sholatu maca sholawat alal ali ka keluarga na Kangjeng Nabi fit tasyahudil awali dina tasyahud awal hilapan halna nyulayaan li ba'dil mutaakhirina ka sapalihna ulama mutaakhirin wahai atuha wallahu a'lam bissawab.